Iyuzuna ajirona. Tuh kitu adi ngaji santri mah. Eta teh Muhammad umat anjeun urang Ketupang Jati. Salatna rajin. Ngajina getol, berang puasa peuting ibadah, nganjeng tatangga teu daek akur. Aya nu kitu aya. Banyak saudara. Kadang-kadang tukang dagang jeung tukang dagang. Betul. Nu hiji warungna rame, nu hiji rehe. Make dukun eta. Betul. Petani jeung petani gara-gara cai. Betul. Pejabat jeung pejabat. Betul. Anu paling izin ustad jeung ustad gara-gara amplop. Betul. Betul. Anu paling goreng sacorowokan sapancuran saliang sasumur saindung sabapa gara-gara wari. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Mana jelemana aing hayang ada beungeut mana jelemana? Ulah sambat kan aya. Masyarakat Ketupang Jati sanajan tukang sholat, tukang ngaji, dia siang berpuasa, malam bertakarub pada Allah, tapi lamun teu akur jeung tata jeung baraya, paehna diudangkeun ti alam kubur, eta jalma eueuh leungeun dan eueuh suguhan. Bahkan tidak satu balasan daripada Allah. Di akhir kelak nanti kata Allah, jazaum wa masrum ilan nar. Kabeh masyarakat Ketupang Jati desa Sukamaju paehna ngrebek ka neraka. Kadenge ku jadi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. واختصه بشريفة سمحة مستملة على الحكم والأحكام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man a'zama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-mukarramun, para alim ulama, para pini sepuh, para asatid wal asatidah, para hujjaj alladzi lam yuzkar ismuhum, yang saya tidak sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati, dan mudah-mudahan semuanya ditambah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah minal adna ilal a'la, baik itu RT, RW, Bapak Lurah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al Istiqomah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususil khusus segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Kakanda Bapak Haji Rusyani yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pengatur acara, penguasa cerita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi acara pengajian ini yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur bahwasanya di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani baik rohani, diberikan panjang umur sehingga bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada kehariban kita baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Ya ngomong na Sunda atau naon ieu? Sunda. Seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke di mana datang bulan Rabiul Awal, bahkan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sampai pelosok Madura merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat Katupang Jati pun antusias merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dan tujuan kita memperingati Maulid Nabi? Pasti sadayana gaduh tujuan. Ibu pribados rek naros, Ibu kiwari ngarayakeun Maulid Nabi, menghadiri peringatan Maulid Nabi, naon tujuan anak? Rek nyar berkat apa naon? Yang pasti manusia merayakan Maulid Nabi yang pertama ingin memperlihatkan rasa cinta akan dirinya kepada Rasul. Betul. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi, Bapak cinta ka Kangjeng Nabi, sabara ribu sapoe maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Kalau betul kita cinta akan Nabi, tidak cukup dengan hanya peringatan Maulid Nabi yang 1 tahun sekali kita laksanakan. Mari kita bandingkan antara cinta kita kepada Nabi dan cintanya Nabi kepada kita. Memeh ngaji. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat wafat pun ditawarkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kata Allah, ya Ajrail, wahai malaikat pencabut nyawa, kemarilah kau. Ada apa ya Rob? Sekarang kau hampiri datangi hambaku yang mulia Muhammad. Yang pertama kau sampaikan salamku kepada Muhammad. Yang kedua kau tawarkan kapan Muhammad akan wafat. Saking manusia mulianya di hadapan Allah, baginda Nabi Muhammad wafat pun ditawarkan daripada Allah Subhanahu. Singkat cerita, berangkatlah Ajrail ke hadapan Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam ya Ajrail, ada apa gerangan? Kata Ajrail, ya Rasulullah, kami disuruhkan oleh Allah. Yang pertama Allah sampaikan salam untukmu. Yang kedua Allah tawarkan kapan kau akan wafat. Setelah Rasul mendengar atas tawaran daripada Ajrail, kata Rasulullah, wahai Ajrail, kalau sekiranya kami siap untuk datang aja daripada Allah, apa jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kami? Kata Rasul, dijawab oleh Ajrail, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kembalilah kau kepada Allah, kau tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, berangkatlah Ajrail kembali ke hadapan Allah. Ya Rabb, ternyata hambamu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya siap akan datang aja daripadamu ya Rabb, apa jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab seketika, kata Allah, wahai Ajrail, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, yang pertama 8 pintu surga Allah buka. Yang kedua, berjuta-juta kenikmatan surga Allah canangkan untuk kekasihku Muhammad. Yang ketiga, bidadari akan berbaris menjemput kedatangan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itukah ya Rabb yang kau sampaikan untuk kekasihku Muhammad? Betul wahai Ajrail. Berangkat lagi Ajrail ke hadapan Rasul. Begitu sampai ke hadapan Rasul, Ajrail sampaikan, ya Rasulullah, Allah sampaikan jaminan untukmu, 8 pintu surga Allah buka, berjuta-juta kenikmatan Allah canangkan, bahkan bidadari akan berbaris menjemput kedatanganmu wahai kekasih Allah. Hanya itukah Ajrail yang Allah berikan untukku? Betul ya Rasulullah. Kata Rasul, Ajrail, kami tidak seperti orang yang lain, tidak seperti nabi yang lain. Kami tidak bangga akan diberikan surga dan kenikmatan daripada Allah. Tapi bagaimana umatku di akhir kelak nanti
Apakah mereka dijamin masuk surganya Allah atau tidak? Khususnya masyarakat kampung Ketupang Jati, apakah dia dijamin masuk surganya Allah? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kau kembalilah kepada Allah, kau tanyakan kepada Allah. Kembalilah ajrai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ternyata hambamu yang mulia Muhammad memikirkan akan umatnya. Dia tidak bangga akan surga dan kenikmatan, tapi bagaimana umatku di akhir kelak nanti? Apakah dia dijamin masuk surganya Allah atau tidak? Kata Allah, wahai Ajrail, sampaikan kepada hambaku yang mulia Muhammad, seluruh umat Nabi Muhammad, khususnya masyarakat Ketupang Jati, dijamin wafatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal. Subhanallah. Itulah seorang pemimpin yang ingat akan rakyatnya, tidak seperti yang diakui oleh umatnya. Coblos kami, dukung kami, mari kita sejahterakan masyarakat, kita berantas kemiskinan, nggak sedikit na kursi pohon tangkorak dia karena rakyat. Betul? Betul. Ibu hayang karena surga, bapak hayang karena surga. Tanya Pak RT hayang karena surga tante. Tanya Pak Lurah Pak hayang karena surga tante. Ulah ngomong RT RW lurah pejabat Pak karena sawarga, kiai cantang tupai karena surga. Komo RT ari geus eta surga jang saha, RT hente, lurah hente, kiai ge hente, jang saha eta surga. Mari kita lihat satu konsep dalam Al-Qur'an. Uiddat lil muttaqin. Surga dicanakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang khauf, takut akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun dulur kabehan masyarakat Ketupang Jati hayang menjadi penghuni surga, tembongkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu. Ibu sieun ku Allah, bapak sieun ku Allah, bohong kabeh sieun ku curi daripada ku pangeran. Betul? Kalau kita mengharapkan surganya Allah, perlihatkan ketakwaan kita kepada Allah. Datang waktu sholat, azan dikumandangkan, mereka berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke surau, datang ke balai, datang ke musola. Tapi survei membuktikan tukang dagang sibuk dagang anak, petani sibuk paculan anak, ibu-ibu beaku ngejo di dapur sholat baku mangke. Betul? Betul? Datang waktu pengajian, merasa diri kita kosong dalam pendidikan agama, mereka berbondong-bondong datang ke majelis taklim. Betul? Tapi survei membuktikan lamun aya caleg sugan mere amplop kakarak haladir akur ibu sieun ku Allah bu, ibu lamun nyeuseum pakaian salaki menak duit 100.000 dina kantong cana salaki rek dicanak moal. Lamun ibu keur nyeuseum pakaian salaki menak duit 100.000 dina kantong cana salaki rek dicanak ta moal. Nggak dicanak rek dibikin mau kena salaki, neraka tangkorak dia. Surga dicanakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang mar'atun salihah. Rek di mana kana sawarga yang seharusnya begitu kita habis cuci nemu uang 100.000 asupkan kana kutang. Beresnya ayah, ada apa sayang, tumben kok manggilin ayah, kesini dong sayang. Ada apa sih mah, sini tadi mama waktu nyuciin pakaian ayah, mama nemuin uang 100.000, nih uangnya. Ayah terus gitu, ayah terus gitu. Komo pemajikan RT, pemajikan Ustad sing sering salah ki aing poho. Akur ibu cinta karena salaki. Ibu cinta ke salaki? Jawab pak, bapak pernah terhirup dahar di huapan ku pamajikan? Ngaku pak? Pernah enggak? Jawab bu, jawab bu. Salaki satu, ente. Bapak hayang terdahar di huapan ku pamajikan? Gering lah pak. Kobo-kobo palurah kiai beh najis tidak dihuapan. Komo lurah. Betul? Lihat cinta Nabi kepada kita. Nabi tidak akan berpikir diri sendiri, bagaimana umatku di hari kelak nanti, apakah dia dijamin masuk surganya Allah? Tidak. Kata Allah, seluruh umat Nabi Muhammad dijamin masuk surganya Allah. Amin. Ya Rabbal,
Itu cita Nabi. Mata kalau orang cita ka Kangjeng Nabi, basahi lidah kita, basehan bibir urang ku ngalobakeun maca sol, ku maca sol. Ieu mah ngomongkeun salaki betereuneun. Masya, betul. Yang kedua, setelah datang hari kiamat, alam dunia datar, alam dunia rata. Yang pertama makhluk Allah yang dibangunkan dari kuburnya Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Kata Allah, ya Jibril, ada apa ya Rob? Kemarilah, kau cari hambaku yang mulia Muhammad. Cek malaikat Jibril kemana nyiarna ya aing, alam dunia rata. Lamun kiwari orang apal Kangjeng Rasul dilahirkan di kota Mekah, wafat di Madinah, dikuburna di Madinah. Orang apal mana Cikeusal, mana desa Silayang, mana desa Upamaya. Betul? Apal, tapi begitu rata ya alam dunia, orang boro-boro ingat karena desa, boro-boro ingat karena imah orang, karena kampung orang. Betul? Singkat cerita, sedang kebingungan malaikat Jibril, di manakah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu ta'ala an-nur. Allah ngadamal cahaya. Cek malaikat Jibril, mungkin ia Nur Muhammad kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dihampiri oleh malaikat Jibril, bangunlah Rasul dari kuburnya. Yang pertama ditanyakan oleh Rasul, bukan di mana istriku Khadijah al-Kubra, di mana istriku Aisyah radhiyallahu anha, di mana Siti Saudah. Tidak satu pun istri Rasul dipanggil oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasul tidak menanya bahwa di mana anakku tercinta Fatimah Zahra, di mana cucuku Hasan wal Husain. Tidak ada yang dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasul, ya Jibril, aina ummati, ummati, ummati. Rasul dibangunkan dari kuburnya Allah, yang pertama dipanggil adalah umatku, umatku, umatku. Subhan. Matakan wajar dan pantas kita rayakan maulid Nabi atas keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu tujuan kita, bahwa umat Islam merayakan maulid Nabi, ingin memperlihatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi. Yang kedua, tujuan kita merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ingin diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hoyong jadi umat Kangjeng Nabi, bapak hoyong jadi umat Kangjeng Nabi, teteh hayang jadi umat Kangjeng Nabi. Siap ngaji, siap ngaji, siap dengekeun, tulis khusus panitia supaya beres ngaji aya manfaatna. Ulah ngaji cungar cengir balik ka imah, mama Pak Kiai tausiahnya apa mah? Enggak tahu, papa sakit perut. Betul, betul. Umat Kangjeng Nabi Muhammad kabagi kana 12 golongan. Anu 12 kabagi 2, anu 11 paehna ngerebek kana neraka, nu hiji kana surga. Loba kana neraka tah loba kana surga, loba kana surga tah loba kana neraka, loba kana neraka. Ieu riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Cik Mu'ad, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Muhammad, akhbirni an qaulihi ta'ala yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Wahai utusan Allah Muhammad, kau jelaskan apa maksud dan tujuan ayat tersebut diturunkan oleh Allah ke muka bumi yang berbunyi yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Begitu Rasul mendengar atas pertanyaan Mu'ad, fabakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta bataliyat siyabuhu min dumu'i ainaihi. Begitu Rasul mendengar pertanyaan Mu'ad bin Jabal, Rasul berlinang air mata. Rasul cerik sehingga basah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Mu'ad, "Ma yabkika ya Rasulullah?" Apa yang kau tangisi wahai kekasih Allah? Apa yang kau tangisi wahai utusan Allah? Rasul menjawab. Yang pertama kata Rasul, ya Mu'ad, sa'altani min amrin azimin. Wahai Mu'ad, pertanyaanmu sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jawaban Kangjeng Rasul, yuhsyadu
ummati yaumal qiyamati ala isnai asyara sinfan. Umatku di akhir kelak nanti akan terbagi atas 12 golongan. Anu 12 kabagi 2. Anu 11 paehna kana neraka, nu hiji kana sur. Kata Muadiyah Rasul, kumaha eta umat anjeun masyarakat Ketupang Jati, desa Sukamaju, asup kana 11 neraka paehna, apakah kana surga? Ulah kawaka ngajawab kana surga kah? Rasul gitu bisa ngajawab. Cek Rasul Muad, wallahu a'lam. Allah lah yang hanya tahu. Coba jelaskan satu persatu na cek Muad bin Jabal. Mimiti jalma anu paeh ka neraka. Minum jamu oge mimiti pahit. Amis mah pander. Siap ngopingkeun siap. Tulis Bu, Pak. Teh tulis teh. Ulah melotot doang kana aing. Beres ngaji ditanya saurang-saurang, anu bisa ngajawab balik, nu teu bisa ulah. Siap? Siap? Yang pertama, yuh syarona min kuburihim laisa lahum iyadani wala rijlani. Yang pertama umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka tidak bertangan dan tidak berkaki, eueuh leungeunnan eueuh suku. Daek ibu boga salaki eueuh leungeunnan eueuh sukuan. Daek ibu boga minantu eueuh leungeunnan eueuh sukuan. Neng parawan anu gareulis daek boga salaki eueuh leungeunnan eueuh sukuan. Duitna miliaran, mobilna pabalatak, imahna mentereng, emasna segede cumplung, mending kasep balangsa. Pilih, mending mana? Mending kasep sengkleh, mending eueuh leungeunnan eueuh sukuan, duitna miliar. Pilih, mending mana? Mending mana? Hayang kasep sug. Di mana ayana di mana? Kula keur masantren, keur ngaji, nulis dina kitab Nihayatul dina lembaranana. Ya Allah, berikanlah jodohku satu wanita yang tercantik, kedua akhlaknya baik, anak kiai lagi, sugih, temenak, ayah gelis balangsa, bau para banen doang, bener? Ayah sugih pengkor, bau isin kuaing di bawah keundangan, betul? Mending mana? Mending mana? Mending balang, mending kasep balangsa, mending kene eueuh leungeunnan usukuan duitna miliaran. Pilih mending mana? Mending mana? Bingung milih kasep. Emang gagah Bu, boga salaki kasep gagah. Boro-boro banyak wanita yang disakiti gara-gara salakina kas. Betul? Mending goreng boga salaki mah. Bapak, boga pamajikan mending geulis dan mending petot. Halo? Mending geulis dan mending goreng. Mending goreng Pak. Geulis mah sareusek. Ka pasar tukang ojek bogoheun. Supir angkot bogoheun. Tukang lauk asin bogoheun, tukang rerewet bogoheun. Mending goreng boga pamajikan mah Pak. Ka pasar eueuh nu nanya-nanya acan. Betul? Leungit ge teu kudu disiar ku kelong lo sabodo goreng ya. Betul? Betul? Kata Muad bin Jabal, ya Rasul, siapa mereka? Anu mana muan? Eta jalma eueuh leungeunnan eueuh sukuan. Allah yang menjawab, saudara, itu umatmu wahai kekasihku Muhammad. Urang mana? Urang kecamatan Cikeusal, desa Sukamaju, kampung Ketupang Jati. Naon kalakuan eta jalma? Apa kata salat rajin salatna? Apa kata ngaji getol ngajina? Bahkan dia siang berpuasa, malam bertakarub kepada Allah. Tapi kenapa begitu dibangunkan dari kuburnya Allah mereka tidak bertangan dan tidak berkaki, saudara-saudara? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula'il ladzina
yu'zuna ajirona. Tuh kitu adi ngaji santri mah. Eta teh Muhammad umat anjeun urang Ketupang Jati. Salatna rajin, ngajina getol, berang puasa, penting ibadah, nganjeng tatangga teu daek akur. Aya nu kitu aya. Banyak saudara. Kadang-kadang tukang dagang jeung tukang dagang. Betul. Nu hiji warungna rame, nu hiji rehe. Make dukun eta. Betul. Petani jeung petani gara-gara cai. Betul. Pejabat jeung pejabat. Betul. Anu paling isin ustad jeung ustad gara-gara amplop. Betul. Anu paling goreng sacorokan sapancuran saliang sasumur saindung sabapa gara-gara wari. Aya nu kitu aya. Mana jelemana aing hayang ada beungeut mana jelemana. Ulah sambatkan aya masyarakat Ketupang Jati sanajan tukang salat, tukang ngaji, dia siang berpuasa, malam bertakarub pada Allah, tapi lamun teu akur jeung tatangga jeung baraya, paehna diudangkeun ti alam kubur, eta jalma eueuh leungeun eueuh sukuan. Bahkan tidak satu balasan daripada Allah di akhir kelak nanti, kata Allah, jazaum wa masrum ilan nar. Kabeh masyarakat Ketupang Jati desa Sukamaju paehna ngerebek ka neraka. Kadenge ku jadi dia. Tulis hiji. Awas Bu, ulah cungan cengir Bu. Balik ditanya teh ku salaki. Mama pakai hijau rosid apa tosianya mah? Enggak tahu papa. Lain dia diharap diukna sabari kapanasan. Oh, ngan ngadeuleuh bolotot we kana aing. Ieu mah kiaina kasep dak cenah ieu mah. Kasepan foto deuleu menang ti mana bae eta? Durur kula tah Pak Haji Suryani eta. Menang ti mana eta fotona geuleuh. Nya. Kasep teh. Kasep teh Bu. Atau dibanding jeung salaki teh teh mah deul ganteng aing atuh. Mulia diukna ge di luhur, nginumna ge susu deuleu. Aku wa gelas. Gengsi dong. Betul. 1 2. Sudah coba ngecengir, ditanya ku aing beres ngaji. 2. Yuhsyaruna min kuburihim wa wujuhum kal khanazir. Nomor kedua, umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka badannya manusia, kepalanya ibarat babi, awakna jelema, huluna kosbed. Daek teh boga salaki kasep tapi huluna kosbedul. Daek bapak boga pamajikan daek pak awakna jelema huluna kosbedul. Pasak diparene na'ozo. Siapa mereka ya Rasul? Kata Mu'adz bin Jabal. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula'il ladzina yatahawwanuna bis shalah. Allah. Eta teh Muhammad umat anjeun. Masyarakat Ketupang Jati nu keur dalam dunyana talangke kana salat. Aya jelema aya. Salat lohor deukeut kana asar aya. Salat asar deukeut kana magrib aya. Me kotok diampikeun, motor dikumatang korakna can salat asar can aya. Salat asar deukeut kana magrib aya. Magrib deukeut kana isya, salat isya kumaha geus beres nonton sinetron. Salat subuh kabeu. Aya jelema aya ngacung. Ari pae hayang kana sawarga, ari salat lalau. Aya deui jelema bogo. Encek bengek. Pae hayang kana sawarga. Ulah ngomong jelema kafir pae kana sawarga. Orang Ketupang Jati cantang tu pae bakal kana sawarga sanajan tukang salat. Betul? Masya Allah, eta dilalawa kerja saya eta sholat. Sedangkan sholatnya amal ibadah nu paling utama. Jangan berharap kita akan diterima seluruh amal ibadah kita kepada Allah. Sadajan ka Mekahna tiap tahun, umrohna tiap bulan, sedekahna rajin. Lamun sholat teh diterima ku Allah, najis boleh diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Maka dari itu melalui peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan salat kita. Insya jeung tatangga daek ak. Betul. Betul. Cek ibu-ibu Pak Kiai ari abdi mah alhamdulillah salat tepat waktu ngan salakina henteu. Sarua jeung bohong. Cek salakina atau alhamdulillah Pak Kiai abdi jeung istri abdi salat mah tepat kana waktu ngan anakna henteu. Anakna jeung induna jeung bapana salatna tepat waktu ngan minantuna geblek. Na'uzu. Maka daripada itu saudara-saudara, dikomandangkan azan di masjid, di mushola, di solo, mereka berbondong-bondong datang ke tempat sholat. Insya awas ulah salah. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, betulkah itu umatmu? Betul, karena cek Allah eta jalmaku gara-gara talangke kana sol. Komo jalma tara salat, lamun masih kene aya kene masyarakat Ketupang Jati anu taledor kana salat, talangke kana waktu salat. Lihat di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum ang salatihim. Jalma nu talangke kana salat eta paehna bakal dikerebekeun ka neraka wel. Di mana neraka wel? Neraka wel aya di tengah-tengah neraka jahanam. Dina neraka wel aya 888 jurang. Setiap jurang ngabogan 888 kampung. Setiap kampung ngabogan 888 imah. Setiap imah ku gedena ngabogan 888 kamar. Setiap kamar ngabogan 888 sumur. Setiap sumur ngabogan 888 orai. Setiap sumut orai ngabogan 888 kala jengking anu bakal nyokcrokan masyarakat Ketupang Jati anu talangke kana sholat. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, selain dibangunkan dari kuburnya Allah badannya manusia, kepalanya ibarat babi, apa yang terakhir Allah balas mereka? Apa yang terakhir Allah canangkan siksa untuk mereka? Dijawab oleh Allah, jazahum wa masirum ilan nar. Jalma talangke kana salat selain dibangun dari kuburnya Allah, awakna jelema huluna kos bedul, eta jalma paehna bakal ngerebek kana neraka. Kunaon cari cing ya? Kunaon cari cing dia? Ari keur peuting mah cungar cengir ngaji. Bu ngadege dangdutan. Betul? Keur peuting mah surah seuri ari mah cari cing behewat tekan aing. Hah? Dua. Panengara lagi ngaji. Mantakan moal rugi ngodang aing mah. Daripada ngodang kayak YouTube 15 juta, 20 juta, 25 juta, ngabodor, ngahujat. Betul? Mending aing ciomas deket 10 juta. Cicing supaya kadangnya ku celi panitia. Ngaji aing mah. Betul? Waduh lah juga ngadek-dek be panitia cuan-cuan cenah ya aing ya. Gerak baik ku aing balik teu sesuai mah. Diomongkeun ku aing balikeun deui. Kitu kentah teu butuh aing. Betul? Trek naon? Keur peuting menang duit. Kamari menang duit. Beuh pokona keur cair be kiai mah. Agur matakan beda bulan-bulan mah pamajikan kiai mah lintuh awakna. Atuh rek mah teu lintuh teh berkat unggal poe. Peuting cau panggalek peuteuy can reng can didadar acan. Rek dibawa ku kula ka dieu isin. Bisi aing balik teh dibawakeun di sarua. Gitu. Agur. Dua. Akur dua. Telo. Cicing ulang atur karena kiai mah. Kiai lebih pintar daripada teteh. Iya mah. Dua. Telo. Atuh heuh cek aing ke dua. Geus dua ka karakter. Ari kiai mah moal korupsi moal ka moal. Sebab kiai mah korupsi sieun ku Allah beda jeung pejabat. Lamun pejabat korupsi sieun dari ku Allah ku KPK. Kanyahoan dicangkalak pakai baju oren. Dibawa ke penjara aing moal ngadilaknat ku Allah. Telo akur telo yuh sarona min kubarihim wa butunuhum kamislil jibal. Nomor katilu umat Kangjeng Nabi dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma beteungna leuwih gede tibatan gunung.
Kira-kira bapak lamun batang urang sadaya gunung berat henteu? Ibu lamun batang urang sadaya gunung berat henteu? Cicing pak, bapak mulai pengalaman. Ibu-ibu nu ngalaman. Ibu sok hamil, ibu pernah hamil. Kula rek nanya ulah ngomongkeun beuteung sadaya gunung. Eta waktu ibu hamil 8 bulan berat henteu? Denge pak, ulah mai dobe kenapa majikan? Berat eta kareuna eta. Berat henteu bu? Lamun sare ngeunah henteu? Boro-boro pak eta pamajikan kereuneuh 8 bulan. Aya paribahasa nangkarak panas bobokong rek nangku bisi betus. Betul? Bahkan asup ka jero imah batur mah hulu nu teu heula ieu mah betul. 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 Kata Muhammad, siapa itu ya Rasul? Yang mana wahai Muhammad? Eta jalma anu beteungna leuwih gede ti batan gunung. Dijawab oleh Allah, wahai Muhammad kekasihku, itu adalah umatmu masyarakat Ketupang Jati. Naon pagawean ke dalam duniana? Dijawab oleh Allah, ha ulail ladzina la yu'tuna zakah. Eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat Ketupang Jati desa Sukamaju nu keur hirup dalam dunia dititipan harta jeung pakaya ngan eta jalma teh raja zakat. Garis miring jelema pelit, jelema mareket jahe, buntut kasiran. Aya jelema aya. Aya bapak-bapak nu pelit aya pak. Aya nu pelit pak. Gampang teu kudu dideulekeun beungeutna. Bapak-bapak jelema pelit mah cirikeun bae pak. Lamun calik ngariung ngarokok eta rokok di kantongan. Cabutan sabatang bae. Engke boga batur diembat. Betul. Jelema pelit. Ibu di dieu sok aya pangawasan. Abdi rek naros kana ibu-ibu. Bu dina pangawasan sok aya koropak. Aya kotak amal aya. Jawab anu jujur, sabara duit ibu ngasupkeun duit kana koropak atau kotak amal? Sabara? Astagfirullahaladzim ya Allah. 2.000? 5.000? Hari tadi nyawer sabaraha? Sabaraha? Ulah lawor eta. Geus genteng 2000 los daripada henteu. Agur. Sanajan 2000 asup kana koropak dileg-leg ku baheung kiai. Surga bagian amin daripada ngan kula rek nanya ari surga jeung neraka mahal mana? Ari surga jeung neraka mahal mana? Mahal mana bu? Bu mahal neraka geus nyaho kitu. Mahal neraka percaya henteu? Naon percayana? Ya kieu bae contona. Asup duit kana kotak amal 2000. Ari eta duit anu dipake meuli warna beureum anu ditempelkeun kana bibir teteh. Naon ngaranna? Lipstik. Sabara duit jawab ku dia? Sabara? 50? Wajar. Orang leuweung ge 50.000 wajar. Orang kota enggak mungkin. Ya kalau bermerek kan lain lagi harganya, betul? Apalagi sekarang yang lagi viral di media Wardah, Pixi, Mirabella, Avon. Bermerek dong. Pantas orang Ketupang Jati madein garis miring Cikeusal. Ya maka karak ngenyot jasjus leeh. Gila ini. Betul. Betul. Masya Allah. Kadang-kadang kaundangan prasmanan cek aing eta huntuna beureum ibu-ibu kunaon sing goreng lipstik pinah kana hun. Aya nu kitu aya. Aya nu abibirna beureum aya. Aya bibirna beureum aya. Kula rek nanya ari eta teteh make lipstik bibir teteh anu jebleh di lipstikan. Eta jang salaki ta jang saha? Jang saha? Jawab Pak nu bener ku Bapak. Bapak pernah teu rek sare ngadeuleuh pamajikan Bapak, pipina diwedakan, buukna dirapihan, bibirna dibeureumman pernah henteu? Da eta kadenge ku ceuli dia. Henteu cenah henteu. Berarti eta teteh make lipstik geus kadeuleuh ku aing. Hiji reka on, kadua reka pas, anu untung tukang gila aing.
Aya nu make lipen aya. Aya nu make lipstik aya. Neraka. Eureun isukan ulama kalipen. Ngutukeun Cina doang. Ulah ditutupan teh. Geus kadeuleu ku aing eta tadi ieu lagi bae. Aing lempang ke ditu ngadeuleu ke nu make lipen tahu ku aing. Sajan tunggu lainnya. Aya. Betul. Komo iya orang ke perayaan Maulid Nabi. Di tahun yang akan datang harus lebih meriah. Amin. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam satu keterangan, man anfaqa dirhaman fi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka annama anfaqa jabal Uhudin min azabi. Barang siapa yang mengimpakkan hartanya untuk mengagungkan kelahiran Nabi, pikeun ngagungkeun kana kelahiran Nabi, saperak eta sarua jeung nyodakokeun emas segede jabal subha. Aya nu make cincin, aya nu make gelang, siap dipentak ku kula. Beuh. Laju bae selapkeun bisi kadeuleu ku kiai. Betul? Gede mana eta gelang jeung cincin atau emas nu dipake ku teteh jeung duit dipake sedekah jang mulud. Gede mana? Gede jang muludan ganjaranana ngan mere mah leutik. Betul? Eta tadi ibu nyawer sabara duit, ulah ngeleutikna demi mengagungkan An-Nabi sallallahu alaihi. Insya ibu boga salaki pelit resep henteu. Ibu boga salaki pelit resep henteu. Piceun jang naon diurusan. Pak, bapak boga pamajikan pelit resep teu, Pak? Gadekeun. Jang naon diurusan pamajikan pelit. Ieu bacek salaki mah rokok nih 2 peting teu ngudud. Betul. Aing urang Bogor, cicing di Ciomas. Ulah ngomongkeun pamajikan pelit, mitoha pelit diukur beheungna ku aing. Gerak cek aing mitoha pelit kana minantu. Sok urang adukeun jasa antara mitoha jeung minantu. Heubeul saha ngurusan anakna? Heubeul minantu tah heubeul indung bapana. Ibu boga anak parawan dikawinkeun keur umur sabaraha taun eta anak teteh dikawinkeun. Upama 20. Eta minantu teteh ngurusan sampai ka paeh. Komo aing mah. Bah anak abah sampai ka lintuh ti mimiti kuru awakna. Salah mitoha kudu pelit kana aing. Matakan wajar aing sawah dibere, kebon dibere ku mitoha. Ih nya gagah salakina. Akur nya hebat. Berkat terus unggal peuting sarajan soun jeung cangkang tangkil. Ya kan ari kampung mah kitu berkatna. Beda jeung kota. Lamun kota mah parsel. Eusina jeruk, empir, lengkeng, anggur, kacapi, rukem, aya. Betul? Leuweung berkatna naon? Kardus. Luhurna bakakak jeung enog, handapna soun jeung cangkang. Isuk-isuk dihaneutkeun ku pamajikan aing. Di dahar ateul kana bujur. Kenapa mah? Gatel mbah. Gatel kunaon? Berkat di mana? Cikeusal. Oh, cek aing ngisirkeun jasa panitia. Betul. Betul. Allahu Akbar. Jadilah orang saha. Jadilah orang yang pemurah. Buat apa Allah titipkan harta kepada kita kalau bukan untuk ibadah kepada Allah? Poe Jumat lamun sarua jeung dikula. Ku si imam sok dibaca dina surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Memeh paeh tasarufkeun harta urang kana jalan Allah. Insya cek Muad bin Jabal ya Rasul, kalau betul untuk umatmu masyarakat Ketubang Jati anu taraja jakat, anu pelit, bin koret, bin kumad, buntut kasiran, selain dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma beteungna leuwih gede tibatan gunung. Apa balasan daripada Allah di hari kelak nanti? Dijawab oleh Allah, jazauhum wa masrum ilan nar. Sakabeh masyarakat Ketubang Jati anu pelit eta jalma paehna bakal ngerebek ka neraka. Aya nu pelit aya. Aya nu pelit aya. Tungkul jelema nu ge kasinggung ku aing. Betul. Koreh dina kitab Nasoliban
al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana jahidan. Jalma pelit sanajan salat rajin ngajina getol tapi pelitna ka bina-bina ulah samat kaniaya. Jangankan mereka masuk surganya Allah, 400 tahun haram untuk mencium wanginya surga saudara-saudara. Telu betul cicing cik aing tadi. Opat benar, tulis teh geus pokona mah aing dijawab ke balik atau teh mah pulang make HP ditulis kurang belet-belet amat jadi kabina-bina amat. Opat yo syarona min koborehim yajri min afwahihim addamu. Nomor kaopat umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma dihudangkeun ti alam kubur Pak Bu ngaracak getih tina sungutna ngacah getih tina bahamna. Lamun ceuk urang Jakarta teh mah ngiler teteh boga salaki kasep tapi ngaca begitu mama bikinin opi dong papa gila ay. Betul kata mau siapa lagi itu ya Rasul? Dijawab oleh Allah, masih umatmu wahai kekasihku Muhammad, masyarakat Ketupang Jati. Naon kalakuan eta jalma kilam dunia? Dijawab oleh Allah, ha ulail ladzina kazzabuna fil bai'i wasarai. Eta teh Muhammad umat aja urang Ketupang Jati nu keur hirup dalam dunia na tukang ngabohong. Aya hiji tukang dagang, tukang dagang aya, tukang dagang dengekeun tukang dagang kabehan. Dina kitab dicatat pangheula-heulana paeh jalma nu asup ka neraka tukang dagang, pangheulana jalma paeh asup ka neraka tukang dagang. Aya tukang dagang aya tukang warung aya tukang beas aya tukang lauk aya. Kok bisa ka neraka? Ku gara-gara ngabohong kumaha kiai? Ya ngabohong bermacam-macam tukang dagang geus sejuta akal, yang penting menang keuntungan. Betul. Contoh gagah jasa ieu teh botol hayang Bu teu begaeun ieu teh bot ya aing teh nyaho hargana ieu mah teh botol mah ieu be aku aya ieu aku contoh anu gampang bae. Ieu aqua dengeng tukang dagang. Ieu aqua modalna 5.000 dijual 10 boga untung pinter sekali deui. Ieu aqua modalna 5 dijual 10 boga untung paham pinter kabehan. Kadua ieu aqua hargana modalna 5.000 dijual 10.000 ditawar kudu meuli 8.000. Cek tukang dagang maaf ya Bu Pak 8.000 mah dari sononya belum dapet karti teh ditawar 8.000 padahal ke 8.000 ge boga untung kadenge ku dia tukang dagang. Awas dia ulah lawaran tukang beas tukang lauk atau make kiloan aya ulah lalawara aya tukang kredit aya biasanya ibu-ibu kakutang-kutang KBH dikreditkeun aya bo di tanah Bang Naoge teu meunang sakitu mah sing goreng mah gede kana untung. Akur masalah harga mah tidak jadi masalah tapi sesuaikan jangan sekali kau berbohong. Betul. Pejabat ngabohong loba pejabat yang ngabohong Pak. Sprite dikocek behel dileg-leg semen ditelen loba kakarak 2 bulan jalan geus acak-acakan. Betul. Pamajikan ngabohong karena salaki aya rek nanya kana teteh kabehan wae di dieu teteh eta make cincin teteh menang meser saha teh Bu menang meser saha menang meser teteh ari duit teh menang ti mana ari salaki ditah meuli mas teh meuli beas lamun lain menang selingkuh najis anak rek sekolah tah anak rek sekolah tah saragamna 120.000 sing horeng 70
Pak Kiai lamun jadi pamajikan teu pinter mah moal boboga komo salakina pel akur siapapun mereka yang berbohong ulah sambat ka dia paeh dihudangkeun ti alam kubur lamun teu tobat ka Allah eta jalma bakal ngaracak ke titira sungutna apa balasan yang terakhir daripada Allah dijawab oleh Allah jazauhum wa masir milanar jalma tukang bohong paina bakal ngerebek ka neraka 4 5 yo sarona min koborim wa butunuhum mamlu'atun minal hayati wal aqarib nomor kalima umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma pak beteungna pinuh ku orai jeung kala naozu siapa lagi itu ya Rasul kata Mu'ad cek Allah umat anjeun kene Muhammad masyarakat Ketupang Jati naon kalakuan eta jalma ke dalam duniana dijawab oleh Allah ha ulail ladzina yakuluna riba eta teh Muhammad umat anjeun urang Ketupang Jati nu keur hirup di dalam dunia sok ngadageregan barang haram aya nu kitu aya hiji duit bank keliling ayo sia aya hiji duit bank keliling aya 2 duit rentenir aya 3 duit roswah suap menyuap Pak Kiai ari eta lamun aya caleg ka dia mere duit karena urang tarima taulah kumaha dia teu deuk aing ngomongna oge kok mau kamari gara-gara kopi duit kelong duit jurig yang penting pemajikan bisa ngejo sahadat tangkorak dia betul cek eta ibu-ibu Pak Kiai punten abdi mah teu terang karena duit bank keliling abdi mah teu apal karena duit rentenir abdi mah teu terang karena duit suap menyuap ngan teteh atawa kakak balik ti kebon ngaliwat kebon batur aya tangka-tangkil ngaroyom ka jalan pucukna ngora buahna asak cek hate lumayan yang tama-tama sayur asem eta si daun tangkil anu salembar dialak ku teteh atawa ku bapak dibawa ka imah disayur jadi sapanci maka sayur sapanci anu katempelan ku pucuk tangkil boga batur haram hukumna aya nu kitu aya nu kitu aya teu aya tangkal-tangkil ge Pak Kiai ngan kastela batur dirojok aya naon kastela gedang pepaya aya jantung batur dikait aya Masya Allah buah batur di baredog aya ulah sambat ka dia ya sanajan sahuap barang haram anu asup kana beuteung urang 40 tahun mau diterima sholatna ku Allah subhanahu kumaha Pak Kiai lamun ngodok kantong salaki ayo ngaku sia kumaha lamun ngodok kantong salaki pan Pak Kiai teh ngodok kantong salaki ge jang meuli uyah jang meuli mecin jang meuli sasa masako roiko pan dilegleg ku beheung pa salaki kula sanajan boga salaki kudu izin heul subhanallah mantakan ulah salah-salah kiwari ke roba amplop nu 50.000 anu 20.000 anu sabun colek nu mere tiung nu mere gelas naon deui betul ulah sambat ka dia ya lamun eta jalma teureun melalui peringatan Nabi SAW lamun isukan teureun eta jalma ngaleglegan barang haram bukan hanya sifat dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma beteungna pinuh ku jeung kalajengking tapi ada yang lebih dahsyat jazauhum wa masru milanar masyarakat Ketupang Jati anu sok kalengkeun barang haram paehna ngerebek ka neraka 5 bukan neraka kabeh dak ieu atupkeun teuing antepkeun tuman supaya keras akurat beheungna akor terus lain ngingiprik bae hareudang tak kumaha ulah ngomong teteh teh kula oge sarua di luhur aing hareudang beuh aing ngaji mending peuting ngiliwit ieu beurang beuh aing mana panas dulu betul ieu ge ibu-ibu geus teu kapati kadeuleu ku aing ieu geus remeng-remeng teh masa 5 iya 5 genap
atur teteh mangalunjak karena sekiai eta 5 genap betul yusharuna min qabarihim wa butunuhum mamlu'atun minan nar. Nomor kagenap umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma beteungna pinu kuseuna. Siapa mereka ya Rasul? Dijawab oleh Allah, ha ulail ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat Ketupang Jati nu keur hirup di alam dunyana tukang alag-alagan harta budak yatim. Awas ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Eta harta budak yatim ulah dilalawor, budak yatim ulah dihina, budak yatim ulah disabon. Banyak mereka menjadi penghuni neraka gara-gara ngahinakeun ka budak yatim, tapi tidak sedikit manusia masuk ahli surganya Allah ku barokah ngurusan budak. Dengekeun ibu-ibu, teteh nu gareulis boga salaki kasep sugih lagi alhamdulillah maot salaki teteh urusan eta salaki teteh pandian bungkus salatkeun tahlilan sakumaha biasa urang menang beres 40 poe nya bisi boga hutang bayaran hutangna bisi can ka Mekah ku teteh geus beres eta si jalma si mayit eta kakarak dibagi sabaraha bagian anak lalaki sabaraha bagian anak awewe punten Pak bisi jaga geus beres idah lamun teteh bapak-bapak geus beres kusan pamajikan hayang kawin deui mending lamun salaki teteh jelema soleh palama jelema teu waragang beak pakaya budak yatim dilegleg ku salaki teteh jeung teteh maka eta jalma sanajan tukang salat paeh diudangkeun di alam kubur beteungna pinu kuseuna. Bukan hanya itu balasan daripada Allah, kata Allah jazauhum wa masrum ilanar. Masyarakat Ketupang Jati anu sok ngadaharan harta budak yatim paehna bakal ngerebek ka neraka. Nauzu genep 7 yuhsyaruna bo ya komo-komo 12 ieu 7 inget henteu nu genep apal teu geus genteng arek apal teh henteu tah yang penting aing mengaji ngan sugan salah sahiji mah nu nempel amin ya robbal matakan tulis supaya engke balik ka imah langsung hayal nomor kahiji tatangga jeung tatangga teu daek akur nomor kadua jalma lalawar kana salat nomor katilu jalma pelit kudu kitu ieu balik ka imah naon tadi teh teu nyaho aing oge poho betul 7 yuhsyaruna min qabarihim nakisuruhusihim wa arjuluhum fawqa ruhusihim. Nomor ke-7 umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma Pak Bu sukuna di luhur huluna dihandap sampeanana di luhur sirahna dihan. Siapa lagi itu ya Rasul kita Mu'adz bin Jabal? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku Muhammad, itu golongan umatmu masyarakat kampung Ketupang Jati. Naon kalakuan eta jalma ke dalam duniana? Bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak ngaji, bukan mereka tidak bersedekah, bahkan dia siang berpuasa, malam bertaklub kepada Allah, tapi mereka memiliki sifat som. Sifat som. Sombong di mana Pak Kiai? Maaf. Sombong bisa keluar hiji ku gara-gara dunia. Betul. Betul. Sombong ku gara-gara mentang-mentang jadi jelema beung, mentang-mentang jadi jelema sug. Lamun jelema beunghar kan ngomongna kieu. Gablek naon dia? Jeung naon dia nyatuna? Dibeli beung dia ku aing. Bau. Gara-gara sombong ku kasugian. Kedua, bisa orang sombong atas dasar pangkat dan jabatan. Kakarak boga pangkat sakit, pangkat apa kamu? Ulah ngomongin pangkat lurah, DPR, MPR, sajian presiden Pak, lamun masih kereta mobil make pelat berem berarti gablek rakyat. Betul? Nah, lu pakai sombong. Sifat sombong hanya milik Allah semata, saudara-saudara. Betul.
Mari kita introspeksi diri bahwa sesungguhnya manusia setinggi apapun derajatnya, sakumaha hebatnya jalma, ja'alallahu ta'ala min nutfatin, semua manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal air mani yang tidak berhar, komo-komo cai mani RT. Sanajan cai mani kiai diwadahan kena gelas, didagangkeun, dagang-dagang wedan. Betul. Betul. Apalagi mereka sudah lengser daripada jabatan, tetap jadi sampah rakyat. Betul. Yang ketiga, sombong atas dasar keturunan. Kamari geger di Banten. Betul. Turunan. Allah tidak akan melihat pangkat dan jabatan. Allah malah ngadele karena harta. Allah mau ningali karena keturunan. Lihat di riwayat Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam satu riwayat, di waktu Nabi Nuh diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh di atas perahu salamat jeung umatna anu iman ka Allah. Istri Nabi Nuh gara-gara teu iman ka Allah, begitu datang air banjir, istri Nabi Nuh menjerit, "Ya Nuh, unsurni, wahai Nuh, tolonglah kami," kata istri Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh petot bedag pamajikan aing, disamperkan ke Nabi Nuh. Begitu istri Nabi Nuh akan ditolong oleh Nabi Nuh, kata Allah, "Wahai Nuh, jangan kau tolong istrimu karena dia tidak beriman kepadaku," kata Allah. Mantakan ulah bangga. Yo aing turun na abuya, sanajan bapana abuya ge ari anak terek ngaji moal becus. Betul. Sanajan kolot teh beunghar, anakna lamun otakna teh jalan beak pakaya warisan oge. Betul. Apa yang mau disombongkan oleh kita? Beda dengan satu manusia, baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sombong, wajar. Beliau diciptakan oleh Allah bukan seperti kita dari air mani. Betul. Tapi Rasul dari intan mutiara, sebagaimana di dalam qasidah. Muhammadun basyarun laisakal basyari bal huwa yakutatun wana sukal hajari. Betul tak? Laras tak? Ayo bareng. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir ya wasi'al Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Ya Rabbi bil baligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil baligh sayyidana waghfir ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahabin. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al Muhammadun basyarun wa
sakal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari ya Rabb baligh waghfir Nakeng Kangjang Nabi urang teh anu luar biasa Kangjang Nabi mutiara Bapak Ibu batu bara ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Rasul diciptakan dari intan mutiara yang mahal harganya. Tapi apalah artinya kita manusia biasa saudara-saudara. Betul? Maka daripada itu sifat sombong hanya milik Allah semata. Apalah artinya manusia sifat sombong? Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu orang sombong begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, kakinya di atas, kepalanya di bawah saudara-saudara. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, selain mereka dibangunkan dari kuburnya Allah, kaki di atas, kepala di bawah, apa yang terakhir balasan daripada Allah? Jazauhum wa masribilan nar. Masyarakat Ketupang Jati anu ngabogan sifat sombong paina bakal dikerebekeun ka neraka. 8 salapan yuhsyaruna min kuburihim maqtu'al hulukumi wal akfiyati. Satu golongan umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka tidak berkepala saudara-saudara. Jelemana eueuh hulu, ibu sieun teu ku jelema eueuh huluan. Ibu balik pangaosan peuting-peuting laju hayang wiwis datang ke kamar mandi. Kabelet ieu. Pas datang ke kamar mandi, aya anu ngomong, "Arek kamana?" Sianta. Siapa mereka ya Rasul? Kata Mu'adz bin Jabal, dijawab oleh Allah, "Haula'il ladzina yaktumuna syahada." Itu umatmu wahai kekasihku Muhammad, masyarakat Ketupang Jati anu keur hirup di alam dunyana sok nyumputkeun persaksian yang seharusnya mereka tahu mana hak dan batil, mana haram, mana halal, mana benar, mana salah. Betul. Khotib setiap hari Jumat menyampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyerukan kepada kita supaya adil dan bijaksana saudara-saudara. Betul. Tapi kiwariku gara-gara amplop gara-gara amplop betul, anu salah jadi ban duit segala-galana. Betul. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, apalagi balasan daripada Allah, saya dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka tidak berkepala, jazauhum wa masir milan nar. Eta jalma nu kos kalakuan kitu paehna bakal ngarebek ka neraka. 10 yuhsyaruna min kuburihim wa hum anatsnu raihatahu minal jifati. Satu golongan umat Nabi begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, eta jalma awakna leuwih bau tibatan bangke. Na'uzu. Siapa mereka ya Rasul? Kata Allah, haula'il ladzina yaktumunal ma'asi khaufan minan nas wala yakhafuna minallah. Eta teh Muhammad umat anjeun urang Ketupang Jati anu keur hirup dalam dunyana sok nyumputkeun maksiat, isin ku jalma teu isin ku Allah, sieun ku jalma teu sieun ku Allah. Contona, ibu keur ngaos marake tiung, bajuna rapih, bapak make peci, make baju koko di sampingan. Betul. Balik tina pangajian datang ka imah tiung ibu lepas, baju ibu morosot tinggal kutang doang. Betul. Bapak pecina lepas, kokona ucul, sampingna morosot tinggal kokolor rentuur. Teu heubeul aya tamu, assalamualaikum. Dijawab, "Papa, ada tamu di luar, Pak." Begitu dibuka eta lawang panto, "Papa,
ada Pak Kiai eta langsung cek induna, mana tiung mama, mana baju mama, isin eta jalma lain ku Allah tapi ku manus. Jangan berharap saudara, andai kata masyarakat Tupang Jati anu kos kitu sieun bukan karena Allah, malu bukan karena Allah tapi atas dasar manusia, ulah sambat kaya paeh diudang ke dalam kubur awakna leuwih bau tibatan bangke, bahkan tidak satu balasan daripada Allah, jazauhum wa masrum ilanar, paehna kabeh ngerebek ka neraka. 11 yang terakhir masyarakat Ketupang Jati anu bakal paehna ka neraka. Yo syarona min kuburim saudal wujuh wa zurqal ayun. Sagolongan umat Nabi begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, matana molotot keluar, hidung bangetna. Siapa mereka ya Rasul, kata Mu'adz bin Jabal? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina yasrabunal khamra. Mereka adalah umatmu wahai kekasihku Muhammad, terhidup dalam dunia sok nginum arak. Ulah sambat kali lamun teu tobat eta jalma tukang nginum arak, insyaallah anak bapak jeung ibu moal. Tapi atas dasar kelakuan pergaulan di zaman ayeuna, awas ulah sampai ka terpengaruh. Bukan hanya itu, begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, kata Allah, jazauhum wa masmilanar, jalma tukang mabuk paehna bakal ngerebek ka neraka Allah lamun teu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Kasing hiji. Yang terakhir, yo syarona min kuburim mamlu'atun minal barasi wal juzami. Sagolongan umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka badannya penuh dengan penyakit, awakna penuh digebrong belatung. Siapa lagi itu ya Rasul? Kata Allah, haula'il ladzina aqul walidain, eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat Kupang Jati anu sok nganyeri ka indung. Matakan awas eta indung bapak urang petot budeg kudu dihor, kudu dimul, kudu dihar. Betul, Allah yang menyuruhkan dalam Al-Quran. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini Jika betul itu umatmu wahai Muhammad, mereka selalu menyakiti akan orang tua, mereka menghinakan kepada orang tua, menjadikan pembantu mereka orang tuanya. Bukan hanya itu balasan daripada Allah, tapi ada yang titik akhir, jazauhum wa masrum ilan nar, jalma tukangannya nyeri kainu bapak paehna bakal ngerebek ka neraka. 11 umat Nabi Muhammad anu paeh ka neraka. Yang terakhir anu bakal kana surga. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk kana umat Kangjeng Nabi nomor ke-12 anu paeh kana sawarga. Amin. Hayang kana surga, hoyong kana surga. Dengekeun, yo syarona min kuburihim wa wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Satu golongan umat Rasul lainnya pada yang lain begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama subha. Jangankan manusia, di mauqif alam mahsyar seluruh malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, Tuhan, siapa mereka manusia yang wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama? Dijawab oleh Allah, itu wahai malaikatku, umat kekasihku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mana? Masyarakat Ketupang Jati. Apa kelakuan mereka semasa hidup di muka bumi? Mereka tidak seperti orang lain. Dijawab oleh Allah, haula'il ladzina ya'maluna sholihati wal hasanat. Lamun umat anjeun Muhammad, urang Ketupang Jati hayang jadi penghuni surgana Allah, manfaatkan umur urang, kesehatan urang untuk beramal sol. Urang teh kudu ibad, betul, salatna rajin, betul, balik ke 11 jeung tatangga akur, salatna tepat waktu, hirupna berehan, tarang ngadahar barang haram, tarang ngadahar harta budak yatim, hirupna terok ngabohong. Tingkatkan ibadah orang kepada Allah, betul. Wal hasanati, tidak ada satu perbuatan mereka melainkan hanya perintah Allah dan Rasulnya, dan mereka menjauhkan akan dirinya daripada larangan Allah dan Rasulnya. Saudara, wa matu ba'da taubat, sebelum datang ajal daripada Allah, sebelum datang wafat,
kita manfaatkan waktu untuk bertaubat kepada Allah. Jadikan suri tauladan Rasulullah, manusia yang tidak berdosa, Rasulullah yang belum pernah maksiat, tapi kenapa Rasul satu malam beliau belum pernah meninggalkan taubat kepada Allah. Bahkan satu keterangan Rasul dalam satu malam beliau 100 kali taubat kepada Allah. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, samakah Rasulullah dengan kehidupan kami? Di waktu malam dia akan tidur." Qala Aisyah, kata Siti Aisyah, "Ya Umar bin Khattab, sewaktu kita rumah tangga dengan Rasulullah, belum pernah kami melihat Rasulullah di waktu malam mereka tidur. Kami bangun tengah malam, Rasul sedang takbir. Rasul lahir sepertiga malam, Rasul dilihat oleh kami, Rasul sedang rukuk. Menjelang waktu subuh, Rasul sedang sujud kepada Allah. Setelah sholat subuh kami tanya, 'Ya Rasulullah, apa yang kau perbuat di waktu malam?' Kata Rasul, 'Kami sholat Aisyah.' 'Sholat apa ya Rasul?' 'Kami adalah sholat taubat.' Kata Aisyah, 'Apalah artinya kau bertaubat kepada Allah?' 'Ya Rasulullah,' kata Aisyah, 'engkau adalah orang pilihan, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluqah, Sayyidul Anbiya. Jangan kau berbuat dosa yang sudah terlewati. Esok lusa, walaupun kau berbuat dosa, Allah tidak akan mencatat kejelekanmu ya Rasulullah. Apa artinya bertaubat?' Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, 'Yang pertama aku taubat kepada Allah, ingin mendapatkan maqamal mahmuda, satu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kami bertaubat untuk menjadikan suri tauladan, untuk menjadikan contoh kepada umat-umatku, masyarakat ketupang jati, tukang doraka, supaya daik tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Ibu cinta kakangjang Nabi, bapak cinta kakangjang Nabi, contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan suri tauladan akhlak Nabi sallallahu alaihi. Bahkan dalam satu keterangan, "Man ahabba sunnati faqad kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai atas kelakuanku, kata Rasulullah, maka mereka akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui murid Nabi, mari kita perlihatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insya paham? Ngerti? Paham, Bu? Betul? Saya mau tanya, nomor kahiji tadi naon? Nah, nomor kahiji naon? Tatangga jeung tatangga teh daek 2. Jalma talangke kana sol 3. Jalma tara jazak garis miring jalma pel 4. Tukang dagang sok ngaboh 5. Atuh balik deui aing. Atuh moal iraha beresna. Matakan cek ulah ge hartikeun, betul? Ih kabina-bina aing maca calangapan ka kesang-kesang. Teteh mah cungar cangir sugan aing dia hartikeun. Hiji tatangga jeung tatangga teh daek. Kadua jalma lalawara kana sol. Katilu jalma pel. Kaopat jalma. Kalima jalma Deta gila aing. Gaskeun teh aing. Ngari ngaji denge. Yang terakhir, tujuan umat Islam merayakan Maulid Nabi mengharapkan syafaatul uzma daripada Rasulullah SAW. Betul? Sedangkan di hari kelak nanti tidak akan ada satu nabi yang akan bisa memberikan pertolongan kepada umatnya selain baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam dimohon untuk memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, "Kami tidak sanggup wahai hamba Allah." Datang ke Nabi Nuh, tidak sanggup. Datang ke Nabi Ibrahim, tidak sanggup. Terkecuali Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua di hari kelak nanti semua mendapatkan pertolongan daripada baginda Rasulullah SAW. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirun jamaah rahimakumullah. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul? Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sadatina sawi sayyidina Rasul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Allahumma ij'alna ya Allah min ummati Muhammadin. Allahumma ij'alna ya Allah min ummati Muhammadin. Allahumma ij'alna ya Allah min ummati Muhammadin. Warzuqna syafatan Nabi Muhammadin. Warzuqna syafatan Muhammadin. Warzuqna syafatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
ya Allah biha ya Allah bi rahmah wasi'ah, ya Allah biha ya Allah bi hadis salimin, ya Allah biha ya Allah bi tabatil qubul, ya Allah bi Allah bi ghufri junub. Rabbana ya Allah innaka sami'u du'aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala alihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirun jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.